Gelo euy ngabelaan hayang dahar jeung lauk kota apruk-aprukan kieu anjing. Tingalikeun aduh. Tah tingalikeun nyai aing neangan lauk teh kieu tah. Sia mah ngeunah teh ngahakan anjing teh aing teh apruk-aprukan kieu. Kacau euy. Bu Momok, bade tumaros aing teh. Siada nu nanya teh goblok loba keluhan sia mewean teh. Beneran si Bu Momok. Kieu Bu Momok, upami abdi nuju ewean jeung sareng pamajikan teh, gaya doge stil. Doggy style. Sok ganeng gitu. Maksudnya naon ganengna teh? Sok ngaburubut gitu. Ngaburubut gitu. Eta mah pamajikan sia nu urus tunjung anjing. Oh, jadi kudu dikasih pendidikan gitu. Nya anjing. Pendidikan olah bari ngorong tuh goblok nyawa. Tim orang-orang stres tidak bermoral. Geus bugu aing teh stres Kang. Bila lajoanan, berarti akang ge sarua stres. Hidup stres Kang, hidup stres. Ti, Naon? nah hanya urang euy kabayang wae beungeut maneh ti. Kabayang kumaha? Heeh kabayang we ti, bahkan urang bisa kepeutingkeun ewean jeung pamajikan eta nu kabayang teh beungeut maneh sati. Aya dasar sarua sia le. Kamari teh aing keur coli da ngabayangkeun teh beungeut sia we anjing. Oh, berarti kita sama-sama. Kak, urang masuk inget ke urang keur budak Kak euy. Emang kumaha kitu lamun keur budak? Keur budak mah Kak lamun disusuan teh sare Kak euy. Heeh, ada ayeuna mun geus gede kieu kumaha? Sekade kieu mah mun disusuan teh kontol aing hudak. Anjing saya bukan kitu we goblok. Konten bangsat loba orang Sunda nu jadi konten kreator tapi grup ieu mah sigana lulusan rumah sakit jiwa sadayana. Mana cara apa? Bu Momok, nih saya mau bertanya nih. Kunaonnya kanut saya teh unggal teh araratil wae gitu. Oh, bentar. Kamu suka jajan? Enggak, jajan apa? Jajan heuncit atuh. Tara goblok atuh sia. Kamu suka makan asin? Jarang makan asin. Terus kamu atul kunaon? Heuh kamari teh ewean di kebon jadi arat. Si ananan tuh goblok anjing tengah modal ka oyok atuh sia teh di dinya di kebon setan. Teu boga duit Bu Momok. Bade jeung Bu Momok. Ngaulun mana mah ieu geus buruk. Bu Momok, Naon? kenapa ya Momok istri saya teh kacangnya cuma satu enggak dua gitu? Dan nunggu dua mah si kayu cia anjing. Banget kayu goblok ini sia teh mulai ka handap. Lah, Naon le? rek mana maneh? Arek ka ditu meuli uyah. Oh. Sadana cenah maneh geus kawin ka randa anak 5. Oi. Rana anak 5 oi, tapi oi da masih kene ngeunaheun peuting ge oi. Seusut pisan. Oh, sia mah nya randa anak 5 mah teu mungkin. Justru eta teu mungkin. Peh teh salah asup aing teh anjir. Kana naon sia ngasupkeunana? Kang liang tai. Goblok sia male ya Allah. Ari heuncet cia geus gondrong can buluna goblok. Astagfirullahaladzim, bule botak. Geus Gondrong atau geus kumaha? ah tulin cukur sia teh. Ai dicukur mah minang mangan anggar bijil deui anjing. Aing teh ngahaja mang, senah panjang ngara bisa diuntun anjing. Heuncet muluan goblok. Sabenerna urang teh alapio ecenggonok we ke maneh teh lah. Ah, embung, bebangetan kos mah playboy. Gagabah ngomong teh. Aing malah laki setia ke kawe mah. Lamun maneh satia ka urang, laut kidul ku aing pindahkeun ka kaler. Naon maksudna ke?
banget bawotakan kos kieu mah ka aing sayang ka ditu hayang. Sok anjing aku goblok. Ngaku anjing. Ayeuna edukasi kita berpaling ke kanyut ya. Oh iya, oke. Nah, kalau kanyut itu alat untuk menyolok heuncet ya. Wih, huncur. Karena kalau misalkan momok nggak dicolok sama heuncet rek kunaon deui sia Kamu anjing. dicolok sama huncur gitu? Sama kanyut maksudnya teh tipe sungguh campur alun. Pak, nanya urang mah. Naon? Eta bobok ngeunah di kuleungeun atau di letak? Urang mah ngeunah di letak. Kumaha carana tinggal ngapa mah di letak carana kieu? Si kumaha? Mana mah elek si Mang Bule tuh geus naik haji, mana iraha naik haji? Tenang Mang Firman, orang ge tere naik haji. Iraha ieu teh. Tapi aya nu komen sia. Komen naon cenah? Cenah harga sabaraha cenah eta bos? Tergantung besar dan kecilnya kanyut ya. Namun misalkan kanyutna sagede curug, baiklah 25 paling. Tapi lamun gede sagede kanyut kuda, tah eta mah bae gratis anjing sok. Sawaragna. Sawaragna sapuasna, saledehna. Oh, sok baraya anu kanyut segede kontol kuda mangga daftar ka dieu anjing. Hirup mah kudu loba seuri. Emang kurang itu Kak? Da loba ewean mah naon? Capek tadi teh naon? Coba ewean mah. Tuh, Da loba ewean mah letoy. tuh rek lo heuncet rade. Oh. Heeh. Action. Hirup mah kudu loba seuri, guys. Jadi kudu kumaha Kak? Nah, jadi kudu kumaha? Eh.